era kumang musli engke dede disetrap teh acan capong rodiah mah galak sok dijembre ditanya kamana tadi teu ngaji sarare wae maneh teh abdi teh maneh sok reuwas da capong rodiah mah galak sarua teh jeung adina Mang Nunung ya Allah lamun telah teh dijebret abdi teh au tanya bahkan lamun aya nu kaberangan salat-salatna katinggaleuan masa rakaat 2 rakaat da dijengke kuno nya Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul adzim. Jamaah pangaosan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kuwasilah tur berkahna sasih Rajab sasih nu barokah dina ieu wengi nu penuh ku kaendahan urang tiasa hempak murbayaksa tiasa linggih calik sasarengan upami saur Ustaz Jepri Al-Bukhari mah urang teh nuju hang out ngumpul bareng. Betul apa betul? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, linggih calik di ieu tempat dina ngabuktoskeun kacintaanana urang ka Allah, kacintaanana urang ka Rasul, kacintaanana kana silaturahmi, kacintaanana kana ilmu, kacintaanana kana sasarengan dina kahadean sabilulungan. Alhamdulillah urang teh ieu teh keur ngajabarkeun keur ngamalkeun keur ngalaksanakeun naon parentah Allah. Betul apa betul ibunya? Suut teh parentah-parentah Allah nuku urang sok dibaca, nuku urang sok dikupingkeun, nuku urang sok dilenyepan, tah dina wangi ieu diamalkeun. Matak yakin uspet mah
mugia kuasilah ieu acara urang teh sing janten hamba-hamba Allah nu dipikaridho ku Allah. Da urang teh ieu teh keur dina jalan mardhatillah, keur dina jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mana cenah buktosna uspet buktos seueur nu biasana pangaosan kan urang mah ngaos mah biasa euceul nya ibu-ibu ngaos, bapak-bapak ngaos, barudak ngararaos, isuk-isuk ngaos, pabeberang ngaos, pas sore ngaos, ba'da maghrib ngaos, ba'da isya ngaos. Betul apa betul? Tadinan uang kitu mah keur ngabuktikeun da bulan Rajab teh bulan barokah. Jalmi nu sae teh jalmi anu barokah. Sagala rupa teh nu ditiangan teh nyaeta barokah. Tuang anu barokah, ngaleueut anu barokah, rumah tangga anu barokah, boga anak anu barokah, boga pamajikan anu barokah, boga salaki anu barokah, boga sawah, boga kebon, boga pagawean oge sing barokah. Betul apa betul? Barokah teh di teangan leres ece. Bahkan urang teh kan selalu ngadoa sing barokah. Ari barokah teh nambih kasaean. Betul apa betul? Betul apa betul? Tah gitu. Rumah tangga barokah teh ku rumah tangga sing nambih kasaean. Beki cinta ka Allah bisa naon ece, bisa nahan diri tina gogoda cocoba jeung dodoja ibunya, sabab da ari lalaki ka awewe teh kan aya daya tarik ser nud nyabo da eta teh sifat manusanya, sifat manusia teh aya eta ketertarikan. Mata kurang rumah tangga teh supaya barokah. Ieu hawa nafsu teh teu nyilakakeun. Betul apa betul? Mata geuning ibu cek UJG kumaha rumah tangga nu barokah teh ketika urang boga pasangan teh hidup akan semakin terasa indah. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Betul apa betul? Bener nama bener ngantuur ngurunyut itu. RT nyeri, RT jeduk cenah Allah. Edi mugia urang sadayana kulebetna kana sasih Rajab, sasih nu barokah ibunya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah barokahan diri abdi dina bulan Rajab anu suci, oge dina bulan Sya'ban. Jadi urang teh nu bulan Rajab nu dipilari teh barokah, bulan Sya'ban nu dipilari teh barokah. Keur saha? Keur kita gitu loh, keur kita. Lain keur batur, keur kita. Hayo ngadoakeun batur bener ari urangna teh bener gitu loh nya. Termasuk urang minta ka Allah wa balighna Ramadhana, ya Allah dugikeun yuswa abdi ka sasih Ramadan. Ari sasih Ramadan besok disebut sasih naon? Syahrul Mubarak, bulan anu pinuh ku kabarokah. Aku ya aku ketika datang di sini alhamdulillah bukti urang di teh barokah.
tadi sahur panitia biasana pengawasan rutin tadi masjid ngan lamun aya PHBI peringatan hari besar Islam alhamdulillah orang teh tidak terasupi pinuh ibunya pajajal-jajal makanya panitia bersama masyarakat berinisiatif supaya semuanya bisa ngaji dengan nyaman tidak pasadak-sadak tidak sampai mulak ya nepi ka hese hitut-hitut aja maka difasilitasi pada malam ini kita bisa mengadakan acara lebih bisa nikmat dan berkumpul alhamdulillah sanaos tadi sahur juragan RT tenda na menanganyuk lain cok abdinya horoy ya malah juragan RT mah da emang senimannya ibu seniman mah kitu tekop ningali panggung teresep naik kawas abdi ecenya muatah muatah kan berarti RT jeung abdi 11-12 nya ibunya resep karena kasayan alhamdulillah tambih barokahna oge ibunya dina ieu wengi ternyata ya acara teh dikemas dengan sedemikian rupa keren beken dan berkahnya sabab abdi wios teh naroskeun aja ibunya sering kaditu kadieu tah dina ieu wengi teh nu nambih barokahna teh di dieu teh disagedengin ada pengajian di samping baru namanya disagedengin di samping pengajian juga ada amaliyah yang sangat luar biasa yaitu dilakukannya santunan betul apa betul betul apa betul ih luar biasa eta teh sabab keterangan jelasnya kaasupkeun pendusta agama teh nyaeta jalma naon nu ngantep ka barudak yatim nu ngantep ka fakir miskin yang menghardik anak yatim nempo batur sangsara kumaha maneh we nempo batur imah narek runtuh kasihan delo telur ulat kepong-pong kupu-kupu kasihan delo lain ditulungan komo lamun nempo batur balangsak mah bari ngomong teh lah tak karasa kutulang beheung hakan tah eta teh cenah jelema nu waduliah gedebuliah beragamana jadi salatna ngajina dikirna ruku sujudna masih dipertanyakan ketika tidak peduli terhadap mereka tadi dia teh sae ece aya acara naon teh ecenya selalu ayah nu disebatkan santunan baik itu anak yatim ataupun jompo atau disebutkan oge lan anjeun nya lansia lanjut usia meureun nya Pak ya oh lansia teh cenah lanjut usia tak yakin ku ayeuna ieu acara berkah dan berkah keutamaan anugerah keberkahan ke urang dia ke perusahaan di dia ke wewengkon di dia tiap jengkal tanah nu aya di dia bakal barokah ku acara tadi amin ya robbal sabab cek kolotnya cek seniman oge sami yen di alam dunya teh aya jalma anu mulia anu dicintai ku Allah tiap masa aya jalmi anu mulia nu dipikanya ku Allah sepanjang masa saha ece budak yatim budak nu teu boga indung budak nu teu boga bapak budak nu teu boga indung bapak matak tadi saur Kang Oho we kumaha carana urang nempo budak yatim teh ulah nepi kana langsa nepi ka disindir ku oma yatim piatu lang nasibmu tak supaya ulah nepi ka sedih nepi ka malang budak yatim teh cek Pak Oh tadi moal sedih moal malang anak yatim lamun urangna peduli tengantep tah gitu betul apa betul bungaheun ibu urang teh kudu jadi indungna keur budak yatim
urang teh kudu jadi bapakna keur budak yatim, urang teh kudu jadi lanceukna keur budak yatim, urang teh kudu jadi kootna keur budak yatim, sehingga budak yatim teh ulah lobana langsa nya. Ulah ieu mah lebaran ngaharuleum. Ditanya jang kunaon ngahuleum, teu acan kapeser sapatu hurung, da si emak teu bogaheun. Ari si bapak ka mana keur icalan di ditu, icalan kain bodas di balik papan cenah ibunya. Tuh ibu, matak ini anugerah yang terindah. Yakin ku acara ieu nya bu, intisarina saripatina tina ibadah ka Allah, tina ieu rojaban, tina ieu riungan. Alhamdulillah karaih ku tadi ditampilkan, dipasihkan rezeki kanggo aranjeuna. Yakin berkahna lain ngan keur nu dirunggul keur kabeh, keur sararea, keur ieu lemur, keur pamimpin, keur masyarakat, keur ibu-ibu, keur bapak-bapak, keur barudak bakal karaos. Amin ya robbal. Malah geuning ibunya urang ge terang peduli ka marurang kalih yatimnya, nepi ka saur Rasul ge ibarat telunjuk dan jari tengah tuh ibu. Sasarengan ge teh eueuh di sawarga, sedengkeun hayang asup ka sawarga teh ya Allah hese eueuh ha Allah bahu hese ya Allah mang tato hese. Teu gampang, betul apa betul? Tak ternyata kerja nu peduli ke anak yatim, nu cinta ka fakir miskin, nu nyaah ka sasama, tepas selira cekolot manya, empati dan simpati, maka ku Rasul dijamin bakal babarengan lebet ka sawarga, bahkan bakal laksana telunjuk dan jari tengah. Amin ya robbal. Sedangkan ulah-ulah asupna eueuh ka sawarga teh neangan pantona oge hese. Betul apa betul? Betul apa betul? Geuning cek Arman Maulana ge kumaha? Pintu sorga di mana engkau berada, bagaimana caranya kita memasukinya. Hese eueuh hese. Bahkan nabi kadoana ge moga-moga kita sampai, semoga cinta tercapai untuk mendapatkan izin dari yang maha kuasa. Na na na. Si bahe cai. Na na na. Untung panggungna wada. Oh siapa cok? Ya pengalaman di belah tongo cok. Nges pugu di bejaan ku panitia deh. Atau da panitia namanya nguji ka abdi teh kieu. Mang Uus panggung maloba da saya mah boga panggung. Biasa nama lamun hiburan mah teh panggung teh sok gede. Ngan ayeuna mah lah Mang Uus ieu nu biasa we nu rada leutik, matak hampura da ari mubalik mah teu kudu gede-gede teuing. Aiku abdi teh naik panggung dioyagkeun eta oyag saeuseum panggung, atuh panitia jungjeleng nyekelan panggungnya. Aduh aing nyaho kieu mah rek diwedelan ke maksudnya. Oh da ngaheureuyang tuh da ka Uus. Teraskeun ibu teraskeun. Matak mugia yakin abdi ku hadirna di dieu sasarengan kumpuriung toga tokoh agama, tomas tokoh masyarakat, ibu-ibu bapak-bapak tuh nepi ka TF seperti ini ya. Alhamdulillah yakin ku santun berkah termasuk dina ieu wengi tekan urang teh hadir teh dina raraga naon tolabul ilmi ibunya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ternyata cek katerangan jalma cinta karena ilmu, jalma nu berjuang keur milari ilmu, jalma nu senantiasa teu eureun-eureun teu petot-petot berjuang keur mencari ilmu, maka hirupna bakal mulia. Amin ya robbal. Tak urang mah ibu urang ngadua we mugia sing jantan ahli ilmu, sing cinta karena ilmu, sing bisa rerejengan dengan orang-orang yang berilmu jeung para ulama. Amin ya robbal.
gening ibu sadayana sok tingali ayeuna aya hiji tempat nepi ka dijugjug di mana-mana jauh dijugjug anggang di teang sanajan tempatna di pasisian ece mana contoh urang sok jaroh ka pamijahan ka ditu nya init kana ebes bahkan lain urang dia unggul ece nya dugi teh ka ditu ya Allah urang teh saking ku hayang apalna nepi ka nyarewa naon ece nyarewa patromak nyarewa obor baheula mah ece obor marawa batre jabat jalana hece kana cai jabat na ece wah rumpil perjalananana ece nya tapi urang dilaksanakeun asup ka jero hoyong naon hoyong ningali tempat hoyong kaberkahan di dinya teh aya tempat mencari ilmu tempatna para santri jeung syekh diajar ilmu agama betul apa betul tuh ece tempat nu dipake nyiar ilmu tempat nu dipake ngamalkeun ilmu tempat nu dipake nyebarkeun ilmu ternyata barokah betul apa betul barokah nepi ka sok tingali tempat di gunung eta pamijahan ayeuna jadi maslahat mangpaat keur sararea betul apa betul tukang dagang para rayu tukang parkir para rayu mobil ebes para rayu odong-odong aya lanceuk abi lamun sakali mah nya ampunten aduh lanceuk aing aduh kelepat para rayu nya bo aduh ya Allah ya geus balik ieu mah dipegat ku lanceuk nya bu para rayu tukang cangkaleng ecenya tukang tasbih nu bararadak barokah eta tempat teh kapungkurna dianggo syiar agama dianggo ngaos dianggo penyebaran agama Islam betul apa betul barokah bu malah sok ece dina sajarah we dina sajarahnya ce karena pika diabadikan dina Al-Quran ayat surat Al-Kahfi betul apa betul nu mana di dinya teh disejarahkeun aya pamuda sabaraha jalmi ibu 97 tah sakitu ibunya anu mana eta pamuda teh ibu berjuang susulumputan berjuang memperkuat imana supaya selamat jangan jauhan orang-orang nu benci nyumput di hiji tempat di eta tempat aranjeuna ibadah aranjeuna memperdalam agama aranjeuna ngararaos betul apa betul mulia bu malah ulah-ulah nu ngajina cek katerangan nepi ka punten bu gogogna nya bu bios disebutkeun gogognya nya da gogog punya ucing ibunya gogog nu ngaranna si Kitmir anu ngajaga ahli ibadah ahli ngaji ahli ilmu jalma nu keur hayang bener hirupna diajar ibadahna diajar ngajina tuh Kitmir we ibunya seekor satu gogog anu cek urang mah cenah disebutkeun ge boga naon ibu nyanak dismugolado cenah ibunya ternyata eta gogog wae kusabab ngajaga ahli ilmu ahli ibadah menurut sejarah ibu nepi ka mendapatkan penghargaan khusus tinu kagunganana Allah Subhanahu wa taala bakal lebet kasawarga tuh ibu gogog matak ya Allah ya Karim abdi belajar tidinya Gusti sanajan abdi jelema bodoh boloho loba dosa tukang doraka biwir minang ngomongkeun batur panon minang dipake nganyerikeun batur leungeun kadang-kadang badi pake maksiat suku minang dilengkahkeun kana nu teu pararuguh Gusti abdi teh keur diajar ibadah keur diajar nyiar ilmu sering abdi kumpuriung jeung ulama mugi we abdi gesing mulya amin ya rabbal jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala shalawat miwah salamna sumangga urang sami-sami haturkeun kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka
mutaqaddimin ulama al mutaakhirin tuk dumugi ka urang sadayana dadina ieu wangi urang kumpul tumpah ruah ngariung linggih calik wangi-wangi caralik luhureun terpal ece nya bahkan dengklang naga dina temok ece dina temok malah aya nu cicing di nu mudun manunutan tengah colongjong ece nya jaba aduh kan ece we ya kieu teh biasana mah tuh duduk teh ece di dina permadani gitulah duduk tadi dina kursi panjang sofa gitulah sambil menyanghunyar atau menggelehe ya ada yang nonton televisi ada juga yang lagi nonton HP ya mulai lihat YouTube ibu ya atau juga ada yang lagi tiktokan aduh tambah lagi alah ya bu ya kita orang teh keur istirahat tina pekerjaan tapi pada malam ini kita tumpah ruah di tempat ini untuk membuktikan kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan oleh Allah anugerah yang terindah nikmat yang sangat besar menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi betul apa betul nya atuh cekan urang teh hadir di dia teh di nararaga naon rojaban atuh nya mau dah rojaban hei Apong rojaban ceis rojaban mana ayat ceteti rojaban ricenung aya rojaban Elis Ceida Centut Ceami aya kabeh euy cenok ipah dasih aing jadi RW alhamdulillah ibunya urang hadir di dia teh di nararaga rojaban ari rojaban teh ibu di nararaga naon mieling peringatan hari besar Islam saha nu dipieling teh Isra wal Mi'raj cik ari nu diisrokeun dimi'rajkeun salam dunya saha teu aya deui di kabeh makhluk eueuh deui nu dirojabkeun anu diisra mi'rajkeun mah ngan hiji-hijina makhluk Allah anu mulia hamba Allah yang sangat hebat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sok we abdi we ibu calik di bumi angkat atanapi mios unggal dinten dacan aya pernah nu nelepon Jang Ustad di haturanan linggih di lemur ibu bade ngalaksanakeun Isra Mi'rajna Nabi Musa da eueuh nya ca sadayana nu ngaranna Isra Mi'raj di kampung di kota di mana-mana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi matak ibu nikmati Allah alhamdulillah kieu ge urangnya kieu oge umat akhir zaman loba dosa loba doraka loba maksiat tapi bersyukur ya Allah abdi dipapari nikmat nu ageng janten umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi anu dina bulan Rajab Nabi urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang terindah diundang oleh Allah secara khusus yaitu untuk mendapatkan sholat anu sholat teh mangpaatna keur saha keur urang sadayana kanyaah kadedeh ti Allah kuwasilah nabi nu nyanakna nabi nu dipanggilna mangpaatna mah ece keur sararea ece hei keur sararea matak cekolot nyebutkeun ka hade salat teh ulah ngan saukur nepi kana kawajiban sing jadi kabutuhan ece da kadang-kadang lamun kewajiban mah sok aya jalma nu ngarasa kaganggu kasiksa hirupna teh asa kabebani ku salat ece nya lah aing mah kakarage salat lohor geus asar i puguh keresep museup ceuk aing mah engke we asar teh sakedeung deui jaba ieu keur nyor aduh keur ngeunah-ngeunahna aki kule nini kule sote kule kena surudut antawi jaya didudut bari di bawah kiri wil celom kiri wil celom kiri wil
kadang-kadang lamun ngan saukur nepi ke kewajiban sok aya jalma nu ngarasa kaganggu ku salat. Betul apa betul? Eta sauceuk keur meujeun-meujeunna laladang payu, keur meujeunna laladang payu, nu meuli ka warung teh keur meujeunna ngabreng ti masjid teh hayya 'alas shalah. Ya Allah geus adan deui we, pelangan ieu kumaha lah keun we engke deui we rada ditelatan kan loba euceul nya. Lamun ngan saukur nepi ka kewajiban jalma nu ngarasa kabebanan ku salat. Betul apa betul? Matak cekolot loba jalma nu eleh salat ngan saukur ku pulpen. Keur neken aduh deng teret 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 deng teret neken deng Allahnya. Mangkaning sekali neken teh buru sutnya ayeuna adan henteu ari ngomong mangan bibirna teh siga nu teu bersahabat. Nya Bu, seueur ibu, seueur nu eleh ku pulpen, eleh ku pacual, keur rek digawe rek angeus kaburu adan, da dina hatena teh aing mah kagoknya keur ngeunah-ngeunah we, cangkul 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 yang dalam, Usman bedegul dicakar hayam. Da eta teh sok kukulutus aca sok kukulutus. Komo aja geuning ieu mah lain di dieu, moal aya di dieu mah cenah nu keur ngawinkeun budak. Adan lohor. Mangkaning menang ngadangdanan punten bahu punten nya, menang ngadangdanan aduh diwedak camohok. Di lipstik ngadolewak. Di sifat ngajepat. Di sedona meuni moronyoy. Bulu panon meuni cara rentik ya Allah pokona mah siga putri we euceul nya atanawi siga bidadari yang turun dari mobil taksi we euceul nya. Waduh geuning jaba mun ngadangdanan atuh da kuat ka moronyoy euceul. Atuh euceul apa poe mah biasa da geus didangdanan mah siga Prilly leungit koncina tuh. Siga Lydia Kandou euceul nya aduh diharangan geus ka. Nya. Dur teh adan da dina hatena teh ya Allah atuh abdi ieu meureun kudu wudu. Rek saha deui nu ngadangdanan matak ngadenge adan teh lain bunga kuraweuh haseum lah aing kagok keur sasalaman mangkaning sakedeung deui aya orang penting aya pajabat aya babaturan di kantor atuh meureun lamun si beungeut mah engke beungeut urang jadi asli deui. Tidak menarik lagi, tidak moronyoy gitu loh, tidak moronyoy. Tak gitu aja. Lamun ngan saukur nepi ka kawajiban loba keneh jalma nu kasiksa. Matak abdi kang nguping teh nguping bu nguping. Indonesia ini kan terkenal mayoritas umat Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Mayoritas umat Islam, Islam terbanyak di dunia negara Indonesia. Tapi hasil penelitian yang sangat miris ternyata nu bener-bener ngalaksanakeun salat komode jeung berjamaah teu nepi ka 10% acan. Iya Allah. Iya Allah. Iya Allah. Ya Bu, bayangkeun saking kunaon loba jalma nu ngarasa kabebani ku salat. Betul apa betul? Mata kening cek bahasa heureuy zaman kiwari loba jalma naon ece duhur pekerjaan asa di perjalanan maghrib kecapean isya keheesan subuh kaberangan duhur di pekerjaan asar di perjalanan maghrib kecapean isya kesarean subuh keberangan sare we sarenya komo ngadenge adan subuhnya as-salatu khairum minan naum kadenge ku hate bahkan ku cepil daya cek hawa nafsu tiris keneh purongkut suku monokan as-salatu khairum minan naum
kadenge nama leungeun monokan. Hayya 'alas shalah suku monokan. Hayya 'alas shalah simut beuki dibunikeun. Ya Allah da eta jelema nu asalna siga jelema ngadenge adan subuh da buleud siga kuya eueuh nya. Tak kitu gogoda teh loba pisan. Matak cekolot supaya urang hirup barokah ku datangna bulan Rajab ka hade salat teh ulangan saukur nepi ka kawajiban euy kudu jadi kabutuhan. Kudu jadi kabutuhan, kudu jadi kabu kudu butuh urang teh ku salat teh. Sabab dahartina naon kudu butuh, nu butuh ka nyaah, nu butuh ka deudeuh, nu butuh ka cinta, nu butuh ditulungan, nu butuh dibela, nu butuh direjekian, nu butuh diangkat derajat, nu butuh dijauhkeun tina mamala, nu butuh hirupna barokah, kulawargana sakinah, mawaddah warahmah, dagangna barokah, tanina barokah, jadi pamimpinna barokah. Saha urang? Saha nu merena? Allah, penta ka Allah, deheus ka Allah, sok kunaon ece ku salat, ku salat. Lamun ceuk bahasa urang ayeuna mah salat teh urang teh keur curhat, keur dumeheus, keur merapatkan diri kepada Allah, da urang teh rumasa butuh ku nu maha kawasa. Betul apa betul? Matak pantes cek nini abdi uus jalma nu geus nyapelekeun kana salatna, jalma nu geus nganggap sepele kana salatna, nganggap lah keun we engke deui. Eta teh sarua jeung jalma nu geus teu butuh ku kanyaah ka deudeuh Allah. Cek nini abdi, wow cek abdinya. Kan urang mah kitu kadang-kadang ya Allah. Gusti nu Maha Suci, keur hiburan keur bunga-bunga poho saha nu kitu teh tah si ieu. Ya Allah, tisuk jedur nepi ka sore jeder, hayu we ngagugulung ka resep. Sedengkeun nu ngaran-ngaranna ka resep mah da moal aya tungtungna, sedengkeun urang teh da moal salilana hirup. Rek sasaha oge, rek nu kaya, rek nu miskin, rek nu jagjag, rek nu hebat, rek nu bener, rek nu kukumaha, pasti urang teh bakal papanggih jeung maot. Betul apa betul ibunya? Ulah-ulah urang mah ece dibere naon ece? Dibere nu perih, nu nyeri, nu berat. Geuning ece nya, ya hiji jawara cenah ece nya ngabuktikan yen urang lemahnya. Jawara ece, wah pokona mah eta jawara. Teterak di kadek ece. Ngabalentrang cenah di kadek teh tang bodogna pararotong. Dibedil ece, dar. Barulah cenah ece siga naon, siga melinjo, siga tangkil. Pokona mah teterak komo dititah mah teterak pisan. Tapi ternyata da geuning nya di hadapan Allah mah eueuh nu hebat, dibere muncrut ge ripuh ece. Nya hayu we kacai deui, diajak ku babaturanna Kang urang kan teu kuat ieu asa geus di tapasan cenah tuh ripuh ece nya. Malah seueur jalmi luar biasa elehna kunaon ku reungit ece hiji. Sok aya reungit tidak segede doma, siun ucunya jongjongna segede baralak, ucunya cocolokna segede tihang panggung bahu uhe nya kedeber sorana ge ece lain beras aya beurit reungit nu kitu. Rewas meunya ka imah teh. Beras. Pala saya teh sakali dicolok diana dicocoreugeun teh tobros beuteung teh cenah. Sagede kuluwung. Soak
letik cereungit mah hei hei pemirsa letik kan loba kontennya ibu acara ieu teh ditayangkeun di mana-mana engke ayanya kudu ieu tuh seueur kreatornya konten kreator araraya letik nya nepi ka tadi saking kuleutik tapi bermasalah nepi ka Bapak RW tadi mengumumkan bab reungitnya disagadengeun mamatahan tentang babacaan salat nu ditukil ku ajengan Abun Bunyamin oge pengumuman ka hade cenah buang sampah jangan sembarangan ya karena itu nanti termasuk apa itu aliran-aliran air jangan sampai mengbeungbeu ya karena nanti itu akan dicintai oleh reungit cek Mang Odong teh pemper hese ruksak nya terus dulurna pemper teh aya naon jadi hese ruksak cenah jadi we menjejal ya jadi cai teh mengbeungbeu ya kan senang dipakai reungit maletik tetapi ketika menyocok banyak orang bahkan ada seorang raja anu nepi ka manehanana ngumumkeun urang bawa nguriling euy keur gering teh geus parah bawa nguriling mun urang maot naon sababna kuring maot lain ku sabab perang kuring maot lain ku sabab gelut tapi kuring maot gara-gara dicocor reungit tuh nya gering ripuh teh dicocor reungit tamatak ibu sadayana kanggo urang mugia ku salat teh sing butuh da urang teh butuh ku Allah Subhanahu wa taala matak dina salat geuning bukti urang butuh ku Allah Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani ya Bu saya tidak sendirian di belakang ada Abah Ujun ya geus lelenggutan badan lang ya urang di dieu rek iraha ngajentrengna Abah Ujun urang nadoman heula buktos urang cinta karena salat cinta ka Rasulullah oge cinta ka negara urangnya punya sabab cekolot da urang bisa iman teh babarengan jeung aman betul apa betul betul apa betul urang teh butuh ku aman da urang bisa meriung seperti ini ya sampai yang duduk di belakang di depan digigir aya nu pirgo di pipir bari cingogo ibunya karena kita aman dan kita bersyukur hidup di negara Indonesia tempat air kita kelahiran kita begitu indah dan begitu mempesona betul apa betul terima kasih ibunya sabab abdi boleh tepuk tangan buat Pak Ujun ya. Saya kenapa menyanyikan lagu ini terinspirasi Ramadan kemarin saya bertemu langsung dengan salah seorang tokoh dari Palestina Syekh Muhammad Jabo bercerita bahwasannya di sana mah jangankan berkumpul seperti ini untuk ke masjid untuk ngaji untuk sekolah untuk hidup bisa berkumpul bisa makan segala rupa teh sulit Bu makanya ketika beliau berkunjung ke Tasikmalaya tadi tepang teh ibu di Mancogeh didinya nangis dia melihat orang-orang bisa berkumpul seperti ini makanya semoga dengan kita menjadi orang Indonesia yang aman nyaman tentram kita akan semakin semangat untuk memakmurkan masjid semangat untuk ngesian madrasah semangat keur nganterkeun barudak urang ka sakola agama ke pengajian sabab ternyata ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit harus ditebus luka dengan darah dengan nyawa dengan hancur lebur tubuh ini hayang ngaji teh eceh hese di ditu mah ya Allah hese eceh nepka abdi ningali dina CNN ece budak leutik keur sakola ece pada nyanak bingkisan hadiah eta daku tentara Israel jadi budak teh mawa hadiah meureun keur babaturanna ada disangka mawa bom ece ditembak ti kajauhan
aja menggubrak aja. Betul apa betul? Ditemak aja bangunan ditinggang kubur. Arah sorangan geus bau aja nya. Komo di ditu mah aja bom nyanta keur kieu keur ngarariung aja. Di alungan ti luhur. Namanya bem cenah. Komo sorana wak wow. Walah aja paburisat atunya aja. Matak ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kanggo urang cara syukuranana teu aya di sok atuh ceuk urang marakmurkeun masjidnya bepeuriheun batur mah diudag-udag cenah nya rek dibediel dibunuh ceuk nu keur salat teh dibubarkeun dibubarkeun abah dibubarkeun dibabari budak leutik ceuk ditajongan diluluh ceuk dianiaya make sapatu teh geuning ceuk nya sepatu serdadu teh di urang mah tinggal daekna jabat cararaang ya Allah masjid darareukeut kiai aya bahkan ya Allah masjid nage nyaman matak abdi rada isin nya ceuk pernah digupayan ku kolot ari kolot teh jalmi nu baheulana ngora ibunya nu hirupna geus leuwih lila eta ngaranna kolot nya Bu digupayan jang ka dieu geura urang ngadongeng. Ya naon abah kieu jang baheula mah lemur teh can kieu can di aspal jalannya can di aspal lampu Tokyo brui brai cenah brui brai eta nu keur nunutan kehead reuas cenah can kieu atuh ceuk mah ge can kieu cenah ujang masih kan lamun gunung dapat tipu imah teh ibu tilu siki jauh deui jeung babaturan teh apa masih keneh taneuh beureum lamun mudun teh geuning euceut ti seureuleu teh jauh 4 kali mah nya. Oh nuhun abah senior punten bah tadi rada loba kagebos ieu nya bah di ieu we bah di kumah bah isuknya aduh aya senior abi rada melong ing bau uspet teraskeun ibu baheula mah cenah lemur saeutik keneh imah masih keneh pacul cilan jalma ge can punten cek bahasa sepuh jalma ge can reunai siga ayeuna renainya cekolot baheula mah saeutik cenah aja pacul cilan jaba can aya listrik aja diunggal imah teh geuning make lampu teplok cenah aja nya make lentera make lampu tempel mun aya acara teh geuning make patromak aja nya lah ngarompat lah geus bau deui we abah dijes ku abi nya Bu baheula mah aduh nyanak patromak hayang acara kieu teh cenah make aki cenah artis ge marawa patromak cenah nguping mah tuh ibu sesuatu hal yang sulit baheula mah ka masjid jauh ka madrasah jauh jaba masjid teh asal we geuning aya euceut teu mararewah model ayeuna tapi baheula mah cenah masjid madrasah pakarinuh betul apa betul ibu jalma saeutik keneh lemurna pacul cilan masjidna oge araranggang jaba leutik madrasahna ge araranggang tapi pinuh ti asar keneh hadeuteun cenah dur magrib teh jempling lemur teh aya di mana aya di masjid betul apa betul kakuping barudak teh geuning diencelo-encelo cenah ieu kelompok barudak leutik diajar ngejah dipimpin ku Mang Muslihnya ba asin maeh jr bis mim alif lam tasji jr mil lam jabar la ha jr hi bismillahi alif lam ro tasji jabar arro maeh jabaroh mim jabar ma nun jr ni arrohmani alif lam ro tasji jabar arro ha jabaro ha iya JRhi mim JRmi arrohimi tuh cek ngejah sakelompok
di dia sakelompok deh gening nuker maca naon adoman pardu wudu pardo wudu aya genep sadayana hizin niat kadua ngumbah beungeutna tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik dina sirahna lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tartib rukun kaganepna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa buk aing pajelit jeung bibir laras ibunya diajar ngarumput jempling aneh cenah nempo budak kululur kalalar di luar teh betul. Wah kalau teh sareukeut panuna ka masjid hese cenah barudak di luar teh hese nu di bumi ge hidup ibu ramana teh ece keur naon keur ngaderes ece keur ngaderes ungap penting dan ngaranna Yasin nya alam laku teh tara diliwat kabeh ece dihanca. Ya Allah baheula mah begitu cinta subuh teh cenah ulah-ulah teh subuh kaberangan ge era ceurik budak teh kaberangan ngaji subuh teh si emak maneh teh dihudangkeun dede era ku Mang Musli engke dede disetrap teh acan Apong Rodiah mah galak sok dijebre ditanya kamana tadi teh ngaji sarare wae maneh teh abdi teh maneh sok reuwas da Apong Rodiah mah galak sarua teh jeung adina Mang Nunung ya Allah lamun telah teh dijebret abdi teh au tanya bahkan lamun aya nu kaberangan salat-salatna katinggaleuan masa rakaat 2 rakaat da dijengke kuno nya baheula mah tuh ibu baheula mah ya Allah kabeh di masjid kabeh rosa hese neangan budak lalar liwat teh rawan we ece di madrasah bahkan baheula mah nu geus kawin we ece masih kene ngaraji betul apa betul babaturan abdi si Dodeh tah nya dina si Jajang geuning budakna Mang Uju nu kawin ka Biiti da geus kawin oge ngaji keneh eta teh jeung si En sarua si En geus kawin ka Usep tuluy deui si Mimi mah kawinna ka si Ocit tuluy deui keula da aringet keneh heuce nya Jun mah kawin ka Usep sarua unu imahna deket Gunung Sawal da ngaraji keneh eta teh geus boga salaki ge malah anu geus barayang beureuyeng si Popon nya heeh tuh kawinna ka urang Malangbong ngaji keneh barayang beureuyeng oge heuce nya geus rada aya eusian kan dari abdi mah leutak ieu mah heuce nya heeh geus barayang beureuyeng ge ngaji keneh tuh baheula mah resep remaja budak sakola wah bahkan nunggu serumah tangga teh ngaraji keneh heuce nya sakti nyaba ngaraji keneh malah didaruakeun ku ajengan teh si budakna ge sing bisa ngaji cenah tuh ibu tah zaman kapur mah kitu betul apa betul sanajan alat non transportasi kurang penerangan kurang lamun ngaji teh ngariung nya ce dina naon hareupeun damai nepi ka abdi mineng keur ngaji ngeunah-ngeunah ieu teh bau hangit naon luak-luak teh ce bau aing kaduruk ce tapi indahnya geuning ari isuk-isuk teh nya isuk-isuk si beungeut teh ya Allah eta di balong da di kieu teh meuni kiru aja nya mau meureun lamun ngumpul 200 urang mah jaer paeh aja nya tapi da pinuh masjid cekolot tapi zaman kiwari sok tingali ku ece masjid geus aralus madrasah geus mararewah lampu menikuat kabrui brai teu ece nya komo ku Mang Oo meureun dan kawan-kawan RT RW tokoh masyarakat teu aya jalan nu poek di Caangan brai cararaang ece nya cararaang jalan di hot mic wah di masjid ngareunah ece malah ieu mah ajengan teh unggal RT aya coba ayeuna mah ya Allah ngana ge disagedengeun masantren teh bergelar ayeuna mah ece loba nu bergelar anu gelarna LC anu gelarna MA
anu gelarna S1 S2 S3 S4 S5 S6 tiis beteungna loba ngadaharan S batu ibunya bahkan ayeuna mah loba tahfidz Quran nya bo ajengan-ajengan nu muka rumah tahfidz geus moal jauh teuing ngobrolna wartawan sakitu nya rumah tahfidz kalem om ternyata ibu sadayana ayeuna teh urang teh keur diuji krisis ece bangunan mewah segala ada tetapi krisis naon krisis semangat krisis mentalitas krisis karesep ayeuna teh geus mulai terbengkalai abdi teu nyalahkeun HP teu nyalahkeun TV tapi urangna banyak yang terlena betul apa betul sok ayeuna dur magrib ece aya di mana ece barudak urang hese di masjid teh ayeuna mah hese di madrasah teh ayeuna mah ece nu daek ngaji nu daek ka masjid teh barudak teh sesuatu hal yang langka matak abdi kamari ngaji di Cikatomas bu kaditu dur isa aya budak kasep lucu milu berjamaah da ku abdi diabadikeun ibu dipoto sabab naon ibu geus hese anu kitu teh ayeuna mah budak kasep aduh make jubah disorban miring berjamaah da meuni pada ngusapan ku kolot sabab naon ayeuna mah barang langka betul apa betul langka ayeuna mah da eta buktina budak eta si AA eta ku abdi dipoto diabadikeun meuni pada ngusapan meuni pada Noel ku kolot sabab naon zaman kiwari mah ya Allah Gusti nu Maha Agung hayang budak daek ka masjid hayang budak babarengan di masjid hayang budak daek ibadah sarua nu gedena oge hese ece hese aya di mana di hareupeun HP-na aya di mana aya di hareupeun TV-na aya di mana di tempat nongkrong-nongkrongna aya di mana di tempat arulina rek kumaha ece generasi urang iya halo betul apa betul matak ieu PR urang sadayana ibu ku rojaban ieu sok urang kembalikan semangat kita supaya budak urang saroleh budak urang balager budak urang sina kembali ngeusian masjid deui sina kembali ngeusian madrasahna deui sina deket jeung ulamana supaya barudak urang calager balager balener palinter salinger betul apa betul betul apa betul sedih bu rek kumaha sedangkeun ayeuna ece nya pergolakan mentalitas tontonan semakin mudah segala informasi ada di tangan anak-anak kita sok jujur ayeuna budak leuwih nurut keneh kana Google ibu budak leuwih nurut keneh kana tontonan-tontonan tibatan ka guruna jeung ka kolotna maka saya sangat bangga di dia ibunya banyak-banyak konten kreator teman-teman yang peduli pengajian teman-teman yang menyebarkan syiar agama ke dunia ini karena ini adalah satu jembat satu hasil supaya syiar Islam berkembang betul apa betul nah makanya ibu sadaya nanya ini sebagai bukti orang cinta karena perjuangan cinta ka Rasulullah anu tos nyandak amanah ke urang sadayana nyaeta salat urang sasarengan mau sholawat heula yuk bu yuk siap semuanya masih semangat nya bulahnya urang salit dewe da lami-lami mah geuning ngaos mah sok kasa sok cangkeul sok ateul sok keheul sok seueul geus teu kuat lilah-lilah teuing si petet ya Allah kita sholawat dulu yuk bu yuk dengan sholawat berbagai macam versi yang membuktikan bahwasannya seluruh dunia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Yuk mainkan Mang Ujun. Pengajian akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, Senin 13 Januari 2025 pukul 19.30 sampai selesai. Masjid At-Taqwa, Jalan Nagrog, Kelurahan RT Kaler, Nagrog Kaler, RT 02 RW 04. Orang yang menuntut ilmu menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan rahmat dan dimuliakan para malaikat bersama Ustadz Uwi.
Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sarah yang keras suaranya. Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjunan kami Muhammad, selamanya ada dalam keabadian kekekalan kerajaanmu ya Allah. Yo semuanya. Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah kana wo min chien an hơ cơn liền khen lầu sơ mu Muhammadiyah sự ai tha áo chiêu trai thân an thơ Allah sekalian hun chiu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah lungsurkeun rahmat sinareng salamet kanggo Nabi junjunan kuring Muhammad salawasna ayadina kawilujengan salawasna ditangtayungan ku Allah. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lajang ibu lajang. Siap, sebelum dilajang abdi hoyong ngaleut aodong mana aodong aya? Kadi aodong nadoman heula. Lanceuk abdi. Kita tadi ge nadomanan kadi Kang aodong urang nadoman heula. Tepuk tangan buat AA saya ya. Aodong. Sok mangga enggak? Hayu aodong urang nadoman. Tadi ku abdi tos diheureuyan cenah. Naon? Pamijahan aya odong-odong. Ayo dah. Pun lanceuk. Piduana anjeunna yana nuju sasarengan sareng abdi di Laski Lembaga Seni Qosidah Indonesia. Beliau pengurus termasuk di NU anjeunna bagian les bumi seniman. Mangga keur ngabuktoskeun geus disebut dua organisasina lamun teu tampil teh pasti maknya teu tampil cenanya. Tepuk tangan yang meriah buat kakak saya Kang Odong Wiluja. Mangga. Sambil menunggu Mang Odong, saya jadi teringat bahwasannya kita mampu belajar sholat, mampu belajar ngaji, nu nganterkeun nu ngalpoe ka masjid, ka madrasah, sanajan anjeunna lelah, wih gegeroh, wih nyeuseut, wih beberes di bumi, ngaladangan suamina, bapak urang tantosna, wah capek sagala rupana. Tapi anjeunna tetep nyaah ka urang nyaeta ibu urang. Sabab upami teu aya ibu urang nu nganter-nganter ka masjid, nu nganter-nganter ka sakola agama, nu nganter-nganter ka madrasah, kadang-kadang urang bari ogoan, urang bari pika sebeleun, urang bari pika keheuleun, kadang-kadang rungsi, tapi ternyata ibu urang sabar ngajarkeun urang, ngadidik urang, nganterkeun urang sadayana kana jalan kahadean. Inilah ucapan terima kasih dari kami kepada para ibu nu tepetot-petot ngadidik burang kalihna supaya getol sakolana, getol ngajina, diantar sanajan salira capek kacida. Inilah lagu dari kami, ibu untuk semua ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di telapak kaki ibu. Kebetulan lagu ini juga lagu yang sangat dicintai oleh kakak saya, tetapi kakak saya sulit sekali ke panggung, diwakili heula we ku duaan. Oh bade, mangga. Ya, inilah dia artis kita yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Ya. Kita ya, terima kasih ya Odong. Ustadz akan mencoba berduet ya. Ini suara satu, ini suara dua, dan saya suara angin ya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu,
ingin ku dekat dan berbaring di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu. Terima kasih Ibu, hatur nuhun saliran nuntos ngadidik abdi, ngarahkeun abdi supaya mengenal agama, mengenal sholat, mengenal ngaji, bahkan tepat-tepat salira nganterkeun abdi kadang-kadang kudu mudah-mudah nepi ka molototan supaya abdi kersa ka masjid, kersa ka madrasah, kersa diajar ibadah. Nuhun Ibu, mugia kasayang anjeun sadayana sing jadi wasilah abdi jadi jalmi-jalmi nu saroleh nu soleha hirup aya dina papagon agama. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Tepuk tangan buat kakak saya. Kang Ustadz, sebelum turun ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, mudah-mudahan ya menjadi ilmu. Saya dekat dari sejak dulu, kelebihan beliau itu ada. Jadi nu ngaranana murang kalih teh Ibu benar-benar dididik supaya cinta sholat, dididik lain cinta wungkul berjamaah. Unggal dinten anjeunna tiasa nyanak murang kalihna berjamaah ka masjid. Kang Odong kumaha ya carana, ada tipsnya teh. Kadang budak teh sok hese diajak sholat mah ulah-ulah budak nu biasa budak ajengan ge sok rada awan, tapi Mang Odong mah duh lalayeut gitu punten nya sanes bade nyuat-nyuat punten. Ternyata budak Mang Odong mah berjamaah teh menjadi sesuatu hal yang betul-betul dijaga. Ulah-ulah maghrib isya lohor asar ge senantiasa bersama beliau, bahkan subuh ge nyarengan. Ini konsepnya sedikit bagi kami berbagi ilmu, kan ilmu teh ulah diteuneun kudu didugikeun supaya barokah. Apa itu rahasianya? Saya juga mau sabab budak abdi opik satria jeung paden kadang-kadang mun dititah teh borah jeung nuturkeun buru-buru melong nya rada hese. Silahkan tidak usah padat, singkat, cermat, 2,5 jam mangga. Silahkan dipayun. Abdi bade eueut heula. Alhamdulillah. Ya. Atuh dipayun teu katingal eta. So, mangga. Ya contoh nyata Bu, beliau itu sudah bisa. Bahkan upami anjeunna teu aya teh putrana si Aa nu ageng nu sok ngimaman Ibu, luar biasa. Kan aku sering mengulin ke beliau ya. Jadi ketika aku menyolat di imamanku si Aa ku putrana. Jadi sudah terbiak pembiasaan yang baik. Silahkan bagaimana caranya tips. Aku mau mendiuk dulu ya sambil menginum. Kalah ieu teh konjang-jian duakeun. Duakeun. Siap. Alhamdulillah saksanaos ieu dadakan namung panginten sim kuring kahiji sakumaha panyuhungkeun hakikatna qudrat Gusti Allah
syariatna saalit dan nyontoan sok sanaos mungkin simkuring sakadar tiasa ngajak. Alhamdulillah sekuat dari dugikeun terutama pentan pun anak almarhum anu alit memang eta teh rencang berjamaah simkuring gitu. Kadang kami teh aya sasahan teh simkuring sareng anjeunna lohor asar pamina judi mana wae ameng ada adzan anjeun pangpayuna adzan ka masjid gitu. Mata kan jantan 13 simkuring ngawitan teh justru di masjid ketika simkuring tos kapayun kasih dedek can datang gitu. Kata jantan 13 simkuring teh justru di masjid simkuring sering nangis teh bagi barangkali simkuring seringna alhamdulillah upami euy berjamaah maghrib sina juga wiridan sate acan anjeunna ngaos ku simkuring ngaos heula nyalira di sisi masjid teh gitu. Jadi kesini ketinggali wae teh ka itu waktu suih pupus teh karencanganana nih ari Hasan teh eta hanca Qur'anna cenah ana halaman sabaraha hiji surat naon saking surat anu kusim kuring diteraskeun hanca anjeunna gitu dikeun alhamdulillah gitu nya atuh pun tahdus bi nikmah atuh nu ageung alhamdulillah sim kuring benten biasalah ngagentenan karosan pengen malam Jumaah sim kuring ari ka dieu anjeunna tiasa ngayan yasinan gitu. Karosan sim kuring pun asa kulawargi jalmi aya bu tara kamarana mana gitu jangan sadi dinten teh leres pun anak anu ageung sanes pamuda amengna paling upami purun teh ka sakolahna batur mah geus teu purun balik deui ka sakolah itu kaluarna 2020 lulusan aliyah NU teh tapi lamun amengna teh di dinya di sakolah ngendong tara ka mana-mana gitu dina yanana panganten anu utami pun bojo saresna mah anu ngayekeun pun anak ti ngawitan TK pun anak eta anu alit henteu kantos katingali ngantunkeun salat bahkan nuju teu damang itu ge pun bojo nu sok ngagoy sok salat ingakeun kantana nuju jag-jag mah kitu nya kadang-kadang sing kuring osok ieu teh osok terharu teh ketika nuju acara sapertos kieu mah acara kieu kitu nya biasa tos magrib ternyata entepan heula entos dari mah tadi cenah ketika nuju acara kieu nuju rasa presep ajeuna mah tos salat nyalira gitu waktuna isya teh gitu urang mah kalaliwat gitu ngajak soraha ajeuna mah tos nyatas jangan atas tadi cenah tos sareng andi cenah atuh nepi euy sakola mun teu kabujang di dieu nyabang teh jalan ke Parayun eta ngakeun salat lah entos cenah tadi berjamaah di Masjid At-Taqwa sareng bapak-bapak alhamdulillah gitu nah gitu jantan eta kareueus sim kuring kitu nya kareueus sim kuring namun da barangkali sim kuring benten nu ari teh acan balik gitu acan balik dina hartos mungkin anjeunna acan gaduh buku rapot mudah-mudahan kasayan anjeunna sing ngocor ka sim kuring mudah-mudahan sok batur mah jadi ceng-celengan cenah mudah-mudahan sim kuring sing tiasa ngeusianana gitu sok sieun sim kuring pun anak bade ngajak ka surga sim kuring meron hese teu tiasa ngeusianana gitu eta panginten punten hal ieu janten hiji itibar kanggo sim kuring kajantanan ieu bahwa ketika orang nuju seueur ka hoyong seueur harapan ka Allah itu nya seueur harapan ka Allah inti nama hoyong senang bagja selamat dunia akhirat tapi orang masih keneh bobona tibra tuangna gembul acukna galamrang gelemreng seurikna tarik keneh gitu. Maka siap-siap we dua kemungkinan kahiji harapanana diabaikeun ku Allah kadua tiasa dicumponan ngan aya pamayarna gitu. Naon pamayarna teu weleh ku Allah diemutan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Nah aranjeun nyarangka erek arasup ka surga kitu wae padahal can keuna ka aranjeun teh ujian sebagaimana anu menimpa umat-umat terdahulu gitu. Umat kabung masatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulullah walladzina ma'ahu geus menimpa ka aranjeunana dina menjaga keimanan
menjaga harapan hoyong bagja selamat dunia akhirat teh geus kakeunaan ku kamiskinan, kapakiran, karipuhan, masalah, kaguncangan. Hatta yakula Rasulullah waladina amanu ma'ahu. Duikeun ka Rasul sareng jalmi iman nyarita harita. Mata nasrullah. Iraha atuh datangna pitulung Allah. Cek cenah geus teu kuat, geus sagala dikorbankeun, geus sagala dipikeun. Tapi rasaan hirup kieu keneh naon sababna tujuanana kebahagiaan di akhirat. Anu caket ningali orang wargi-wargi di Palestina, masya Allah teh ibu. Dina kaayaan diraga-ragaan bom barudak masih keneh nyarepeng Quran. Ketika datang relawan di Indonesia, ngabagi-bagi kue tina Trangsal, nanti dibagi-bagi masih keneh ngaharulang, nanti. Entah, udah itu udah semua udah diberikan. Ternyata nu ditanya mana Quran? Quran kami habis terbakar. Kami ingin menghafal Al-Quran. Itu mah orang kali nanti dina kaayaan gitu. Bahkan seueur anu syahid ketika dibom teh nuju nyarepeng Al-Quran itu. Masyaallah. Urang mah teu acan gitu ku kamari ku Covid oge teu kalmar masjid urang. Yang sieun ku Covid oge. Ieu mah ibu di payunan teng wajah dihujanan ku bom ibu. Tetep itu. Maju ibadahna. Maju berjuangna, berkorban. Simkuring ibu ka jalan murang kali hiji kamari masya Allah. Padahal di Palestina masih ibu sakeluarga ngadadak itu dimulai aki nan bikin ka incu nanti tinggalkan hiji tapi mereka masih teguh memegang agama nah orang berdesa kuat gitu itu anu jantan awal simkuring punten kang usana simkuring sombong simkuring waktu dintenan disaling seurikeun cenah batur maca reurik ieu cenah simkuring mah kakah ngadongeng seuri gitu eta kajantenan ku simkuring mun cek bahasa sombong Bu ku simkuring terus dipersiapkeun hiji waktu simkuring nuju amang ka Aagim ka Geger Kalong anjeunna ngadugikeun perkawis perjalanan hidupna saya sudah begitu banyak mendapatkan ujian dari Allah pernah santri saya habis semua. Ternyata anjeunna tiasa sabar duikeun ka ayeuna tiasa majeng deui simkuring nangis harita sareng rencangan eta nangisna kunaon simkuring salami ieu hirup teh asa senang-senang teh mah asa senang Gusti sieun abdi teh di pasihan ujian anu teu mampu aras mah simkuring ceurik simkuring mah senang oh jam 8 anjing-anjing sieun ku kurintingan jeung pun bojo teh sepor kitu ka dieu batur waktuna digarawe cing teh urang mah kurintingan pulang anting ibu sing kuring ka Tasik teh amang teh abring-abringan duikeun ka urang angkot mah apaleun masih kuring barakat duaan ka mana cenah dua deui teu ngiring masih kuring nyarira mana bojo teu ngiring anu janten ieu sing kuring ketika kamari ka janten ibu pulang ka Tasik itu di Tasik teh pira sing kuring teh Pak Ustaz cenah nu kamari eta pada mah asiha tukang emas di jalan teh oh Ustaz cenah euy geuning arapalun ka urang teh eta cenah dikenalkeun sing kuring ku si Dede sing kuring nangis harita Gusti teuing naon bunu ku Gusti bade dipasihkeun ka abdi raras mah maka ketika simkuring nampi eta berita nuju simkuring di Cirebon nembe dugi ka tempat pangjarahan nembe gek si kuring sampun bojo sare bacan calik-calik acan aya telepon teh kun katabina kun ku senca ieu cenah ka podong aya telepon di warung EPT pun biang guat wih cinta teh guat wih ujang guat wih da tiluan si buring pun bojo sareng pun anak agung ngiring teh dia teh eta teh si buring teh geus deg aduh pun biang di bahasana kieu ye cenah cara serai enggak wih enaon teh Hasan cenah pali dicetan deui can kapendak si buring deg anu kahiji anu nyana kana dia si kuring teh da teh anjing keneh oh ya kieu geus aya berita kieu wayah kumaha kacitan wina cintanya jam 8 kirang harita teh anu kaduana oh ieu nu salila ieu dipikasieun ku si kuring teh sing urang teh ieu nu salila dipikasieun tadi cek asana urang kudu siap-siap teh maka alhamdulillah saja jalan sing kuring eta langsung arwih deui sing kuring mun bojo mah pernah histeris lah di ditu ngagoprak di mobil teh aos-aosan dasna kana nya dikasakeun alhamdulillah kitu sing kuring alhamdulillah duikeun ka dua dinten sing kuring teh kantos duikeun ka
sakeun Cisoca gitu nya justru ka dieu teh di masjid ketika sering ieu teh sing kuring ngarakacakna teh masyaallah teh mun cek basa kasar mah itu mah baal keneh cenah gitu nya tapi tetap emutan sing kuring emang ieu qada-qadar ti Gusti Allah mudah-mudahan we gitu nya saur Kanjeng Nabi idza ahaballahu abdan ibtalahu liyasmau tadarruahu eta emang aya dosa sing kuring teh eta. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba Allah teh bakal masihan balai pikeun ngadangukeun tadarruna ngadangukeun keluh kesahna tah salah sim kuring teh tara keluh kesah ka Allah tara munajat tara ngadua kudu we di kieu tah hikmahna mah urang teh ibu ulah ngantosan heula digetri ku Allah kelak keluh kesah ngadua munajat teh sok jadikeun kabiasaan tingalikeun butuh urang ka Allah teh ulah ngantosan digetrik heula dibere heula ujian gitu da Allah maresepeun ngadangu hambana barang suhungkeun itu munajat itu ngadua teh Allah maresepeun hikmahna mah eta Bu ulah ngantosan heula diuji ku Allah ulah ngantosan heula dipasihan balai ku Allah sok jantenkeun ngadua munajat berkeluh kesah ka Allah teh eta jadi kebiasaan orang nembongkeun urang teh jami lemah jami butuh ku Allah maka Allah bakal resepkeun ka urang insyaallah Allah mau aku du mere heula balai nembongkeun Allah ka cintana teh tadi dia mudah-mudahan we sok sanusim kuring kaya anak-anak ya selesai kanya ka ridha Gusti Allah gitu sok sanos mungkin tebih gitu maka si kuring dari awal-awal dicarioskeun api-api sabar api-api ikhlas da geuning sabar sareng ikhlas usahanya nama sesah nya abot dina manah teh aya wae alhamdulillah itu sim kuring pun bojo 2 mingguan langkungnya tos tiasa ieu deui kitu nya tos tiasa janglar deui man sim kuring jeung kayeuna teh acan wantun ngaluarkeun atana piceun barang pun anak hiji oge gitu cek batu nasi di kamana geus jeung mah acan ieu eta kadang-kadang si kuring gaduh eta pepelakan eta aya cangkang aqua tilas pepelakan anjeunna eusina mah jukut ek dipiceun jeung aya aksaraan Hasan disimpen ku sim kuring tuantun miceun eta tuantun miceun ya si Dede rasa pepelakan eta ya geus apa tinggal jukut eta gitu tapi geus tuantun miceun masyaallah teh ya manteng tawis kanya ka Dede sing kuring margi sing kuring sakit tadi ke jalmi aya pun anak ka ku sing kuring teh Bu sepedahan bobonceng sadidinten teh gitu. Tapi ada pangintennya alhamdulillah dipasihan kesempatan sim kuring ngaloro pun anak 11 tahun pas ulang tahunna dinten Kemis pupus nanti dinten Ahad nanti sakejetan nanti malam Kemis teh malam Jumaah teh biasa sok yasina didoakeun tilu dinten berarti ti ulang tahun anjeunna anu ka 11 teh dinten Ahad kajantenan kapenakna dinten Senin habis kuring yakin anjeunna memang harita langsung teu aya kitu nya sehingga si kuring ada mati timang sampai dinten Ahad begitu dinten Ahad sanes ka pendakna can Senin dina kieu gitu tapi teh salit utami sakali deui hikmah tina ieu kajantenan urang ulah ngantosan heula di getri ku Allah dicepret ku Allah urang biasakeun tadarru da geuning Allah mah ngantos-ngantos tadarru urang DP urang ngadua urang nyuhungkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka ingkang Raka Kang Odong tah ieu Ibu intisari pangaosana mah didugikeun tiasa didik murang kali rajin ibadah Kang Odong hidupnya lebih siap menghadapi ujian uspet mabuk jabrig suku jabrage can puguh ibunya tawelah ibu nu tiasa didugikeun hikmah ti awal tos dicontohan ku damel santunan damel pangaosan damel abdi mah tadi ngan saukur ngajelaskeun ditutup oge ku damel ku lanceuk abdinya mudah-mudahan ku uihna tina rojaban urang lain ngan saukur jadi ahli carita tapi sing janten ahli damel amin ya robbal. Lamun saur salah sahiji tokoh mah kadang-kadangnya naon carita ilmu mah bisa diteangan di mana-mana tapi gawe nu hese nama eta wae ti sim kuring hapunten nu kasuhun mudah-mudahan sadayana aya dina kabarokahan hatur nuhun ka panitia nu tos mercantenkeun sim kuring bahkan tos tos minang panginten kapalih dieu tapi sasarengan deui mugia sing janten amaliyah istiqomah
kanggo urang sadayana hatur nuhun panitia tokoh masyarakat tokoh agama RT RW sadayana kum muda-mudi nutos sasarengan dina ieu acara hatur nuhun kana kasayanana walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.